Geus puceungis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu tara bisa dibobodo teh ya. Corawat. Meuni beureum kieu. Pencet kitu. Ah, sieun peuri. Antep wae. Asa ngagokan deui. Tapi keke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jika cinta kuring nu ayeuna nu keur mimiti ngacambah kaluar dina kulumutna budar cahaya nu sumora ti soca anjeun akang. Nya bener. Jadi panyari geuning. Panyari kana banget kuring. Nu cek batur mah kuring teh ngalaka indung. Saur bapa mah halis jeung irung kuring teh nyeples pisan kana pabung sareng keuning mama. Ari gadong ngalaka nini kuring. Naon deui nu jiga mamah teh nya? Oh nya piwil jeung buu kuring. Jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah paleba awak sigana ngalaka bapa. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha ari lain fotokopian ti bapana deui mah? Nya ti aki kuring. Cenah eta ge da kuring mah teh kungsi tepang anjeunna kabujeng ngantunkeun mugi ieu ditampi iman Islamna. Euleuh eta saha nu kaluar dina kalangkang beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan geuning. Oh, kaharti ayeuna mah dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun deui. Nya aya walungan cinta nu ngembat panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa. Terus ka karuhun, terus ka aki nini, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeunna dina diri kuring teh. Insya Allah kanyaah kadeudeuh aranjeunna baris dipiara ku kuring. Moal di kotoran, moal digegeuleuh. Ayeuna mah hate kuring teh keur meujeuhna bungah. Cinta mekar dina dada dibarengan jeung jarawat nu melentung dina ieu pipi. Bae geura ngarandakan, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring keun cenah ngamalkeun terus nepi ka turunan nu pangjauhna. Pancen kuring bajoang sakuat tanaga sangkan eta kasucian kahangan cinta teh ngamalir terus nepi ka samudra rahmat Pangeran insya Allah. Ieu jarawat beuki asak, ieu hate beuki nyautan akang ari ayeuna aya di mana.